Assalamualaikum barudak sampra sesedena kuma damang kepenagdi jeung urang Aceh Flow. Yo barudak aina urang ieu nuju ngarenovasi kamar urang gitu. Ya proses renovasina tos kirang leuwih nembe satengah tina renovasina nya. Untuk di mimitina teh aya tembokna anu ku urang tempelan ulangan-ulangan hungkul, aya nu modul oge. Tuluy aya teh dipasang terminal lah. Aya nu di dieu, aya nu di luhur, aya nu di handap caket kasur urang. Diajaknya aya 3. Gunana teh kanggo naon? Tah, ieu teh gunana teh da abis teh bade nyimpen 2 akuarium di kamar urang. Hiji di dieu, hiji di luhur. Masa eta urang pernah nyugen nyimpen tuluy akuarium oge tos disimpen, tos aya aquascape deui, tos dilebetan cai deui, di tengah-tengahna bocor. Base we ngarambah ieu di kamar. Jadi urang teh kudu menesan deui. Yah, gagal total lah. Anu mimitina teh atos tilu parapatna, aina langsung ka satengahna di ambyar. Yang apal kelanjutan videona atau kelanjutan renovasi kamar urang teh? Tungguan part 2-na. Yuk, sampai bertemu di part 2. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Resel Flow.